Sampurasun, Wilujeng enjing pamirsa warta parantos dugi ka meja redaksi news. Sajak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda, edisi poe Salasa kaping genep Mei 2025. Sim kuring Najwa Ajahra sareng rerencangan abdi Pani Fitriani nu bade nyampekeun warta ngeunaan lini di Kabupaten Bandung. Lini magnitudo 2,8 ngagedarkeun Kabupaten Bandung. BMKG ngalaporkeun yen lini lumangsung poe Senen Kamping 5 tabuh genep 0,47 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa aya dina koordinat 7,18 LS 107,43 BT atawa di darat dina jarak 21 km kulon Kabupaten Bandung. Gempa dirasakeun dina skala 1 nepi ka 3 MMI di Ranca Bali sareng Ranca Bolang. Skala nunjukkeun yen geter dirasakeun ku sababaraha orang. Mangga urang alihkeun ka rencang urang menuju di salah sahiji kampung di Kabupaten Bandung. Kateh Najwa sareng kateh Padina tos aya di studio. Abdi pun salah satu tulis tadi terus aya di kampung Ranca Bolang. Abdi di dia sareng korban di kampung Ranca Bolang. Itu terkait kejadian di kampung Ranca Bolang. Abdi teh rawas pisan. Soalna abdi teh keur ngagendong ieu budak ujug-ujug aya ieu nu gempa gitu. Abdi teh sholat nya. Terus imah-imah di deket imah-imah abdi teh sareng kabeh. Terus abdi ge ieu si A itu geus aya korbanna gitu, geus aya luka. Terus budak teh ceurik, ya abdi teh sok kitu kudu mawar ka mana. Terus di dia kan hese-nya hese dokter. Terus warga-warga ge aya nu betihan lah, aya nu katipuk lah. Da abdi ge sarua ka kita segera iman. Ibu Maria nu atas menyampaikan kronologi di kampung Ranca Bolang. Pemirsa, news dina dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Abdi Najwa Ajahra sareng rerencangan abdi Pani Fitriani pamit undur diri. Hampura bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.